jama nganggur luntang lantung eueuh gawe nyoo manuk unga poe lain kuring embung gawe sababnya gawe hese mun teu boga keahlian eleh dina persaingan bisa jadi penghasilan mun kurang ditekuna bisa nambah babaturan muka lawang pergaulan yakin tur percaya urang hirup jeung uripna tinggal kumaha urang ngagunakeun akal jeung pikiranana urang mah ukur usaha kumaha wae carana jalan hirup pasti beda asal tetep dina aturan. Majar kuring jama nganggur luntang lantung eueuh gawe nyoo manuk unga poe lain kuring embung gawe sababnya gawe hese mun teu boga keahlian eleh dina persaingan bisa jadi penghasilan mun kurang ditekuna bisa nambah babaturan muka lawang pergaulan yakin tur percaya urang hirup jeung uripna tinggal kumaha urang ngagunakeun akal jeung pikiranana urang mah ukur usaha kumaha wae carana jalan hirup pasti beda asal tetep dina aturan yakin tur percaya urang hirup jeung uripna tinggal kumaha urang ngagunakeun akal jeung pikiranana urang mah ukur usaha kumaha wae carana jalan hirup pasti beda asal tetep dina aturan kepaduli omong batur majar kuring jama nganggur luntang lantung eueuh gawe nyoo manuk unga poe